sia kumat naon? Lain. Gelo sia teh. Enggak ya, geus awak. Aing jadi nurutan jadina tuh. Oh, Oh gitu. asik dong, asik. Naon anu asik? Asik lah. Angkel. Sia stres naon, no? Teh isin sia ka barudak. Kasih Ani jeung si Intan. Ente. Ngeunah bae sia ngomong seprok lah bae. Atuh sia jojogedan di tengah jalan. Aduh, gaya udah awak be. Coba sia ka dieu sia. Ulih sia, kami periksa. Ya cager sia, no? Kunaon jojogedan di tengah jalan? Ngaleungitkeun stres Yan. Ari stres kunaon stresna? Ono, stres kunaon? Carita tuh carita. Aing kira penting ulin. Kanu si Ani. Malah ditolak aing. Asyik keriraha ulin keriraha. Gerpeting Yan, gerpeting. Sia mah ulin teu ngajak-ngajak. Kunaon teu ngajak-ngajak aing? Pan bisi kapihlan ku sia Yan. Ulah siapa anu bogo, aing ge bogo. Atuh heuh mangkana ari ulin bebeja ka aing. Aing nu teu heula, sia nu teu meure. Embung Yan. Ai kitu mah. Ngeunah bae sama Yan. Nah, naon anu ngeunah? Budak leutik aing nyaho bae, kepo. Eta ono ditanya sakitu oge kalah nyentak. Mel, maneh mah budak. Ulah sok kokolot begog. Kokolot begog na. Emang artina naon? Sok hayang nyaho urusan di kolot. Pan kami mah hayang nyaho naon nu ngeunah. Cak ono tadi. Naon anu ngeunah? Bakakak Mel, bakakak hayang Mel. Kamana ieu si Adi? Ditiang ku aing. Ah, seuit keneh. Nek nanti ka dia. Ada kemana Yan? Sarungit kieu. Ka mana we? Nu bener Yan, saya ada kemana? Arek ka Bagdad, no? Kemana kira-kira si Adi ya? Lah, maning ditutulun ku aing. Naon anu ngeunah cak ono? Ah, mending nanyakeun ka Kang Yadi. Ah, itu Kang Yadi. Kang Yadi, Aya naon Karmel? tungguan heula Kang Yadi. Aya naon sih Karmel? Kami lain nyaho naon sih nu ngeunah Kang Yadi? Anu ngeunah, Heeh, Kang Yadi. anu ngeunah mah loba Karmel. Naon nu ngeunah? Ayam goreng ngeunah. Kejo ketan ngeunah. Kami mah nyaho nu cak ono nu ngeunah Kang Yadi. Ih, duka Karmel. Kang Yadi mah teu nyaho. Pan Kang Yadi babaturan ono. Naonnya? Oh, ingat. Naon sih nu ngeunah Kang Yadi? Anu ngeunah hayam bakakak make kejo putih haneut lalabna lalab lobak timun dicol jeung sambal kecap. Mantap. Ha, tengah adik dong si Ono.
Tan, mana si Ade? Pananya ka Intan. Teh sok duaan bae jeung ono. Tan, ka Ade lamun ka pagi si Ade. Kunaon kitu no? Awak kena sarengit ka ke. Atuh mending seungit no daripada bau dudut mah. Tengah di si Intan mah. Tengah arti kumaha sih no? Bisi minyak pelet Tan. Kumaha lamun Intan ka pelet? Mau no, Intan mah boga penangkal pelet. Intan teu menang di bejaan. Panasaran. Ka mana si Ade? Ieu hate aing kunaon? Jadi karesau. Jigana neng Intan nungguan Aa. Ih amit-amit. Pan amit-amit. Atuh geus keren kieu Tan. Aduh, nekuk mah sungit. Intan mah lain nangguan Yadi, ketarasa be di imah. Kunaon nempokeun Intan bae? Temenan kitu nempokeun Intan. Kang Yadi lamun rek nempokeun Intan bayar ka dieu. Eta Intan meuni ketus kitu. Kuwi teh kekarsel. Kabeneran ari kesel mah. Ayo nyilu. Embu. Cenah tadi kesel. Diajak teh embu. Nah, gini. Eta si Intan kalah ngadungkuk. Daripada ngadungkuk, ayo nyilu. Naon. Wah, Aduh. kunaon. Kunaon kapeng peureman. Coba. Si Ade kenal ditajung si Intan. Coba. Jadi undang siap. Asena naon nono? Si Ono. Asa kunaon nono? Kalah ngajungkelkeun. Tamu makai sunsia kalah kikituan. Aduh, Tajung si Ade. saya salah sangka no. Si Intan ka bebereman ku aing. Kapang peroman yan. Heuh, ka bebereman ku aing. Salah sangka bae. Dasar jelema tengah raradik. Gara-gara sia. Aing mantan kamu ya. Cukup Intan, berkat. Intan, Intan, Kituan.